Sumedang larang ngabogaan status salaku bagean ti Karajaan Sunda jeung galuh antara abad ka-8 nepi ka abad ka-16 m. Nu pangawasana aya di handapen pangawasa kadua Karajaan eta Puser Daya Sumedang larang dina waktu diadekeunanya eta di Citembong Girang Kecamatan Ganeas. Nu kiwari kaasup wilayah Desa Cikeusik. Kec. Dharma Raja. Kap. Sumedang. Sajarah Sumedang. Dimimitian nalika ayana rencana palebaran wilayah kakawasaan Karajaan Galuh. Kukituna Raja Galuh nu ngawasa harita nugaskeun sababaraha urang kulawargana pikeun angkat kabeh kaler milari tur ngabuka tanah pikeun tatanen anyar dibarengan ku sababaraha kepala kulawargana. Lalampahan aranjeunna tepi ka sahiji wewengkon di Tatar Sunda bagean tengah nu teu dipikaterang naha geus aya pendudukna atawa acan. Ku langsung ngabukbak lahan tatanen. Padumukan eta laju mekar saterusna ngabentuk pamarentahan satingkat karajaan letik nu diaranan Tembong Agung, hartina katinggal endah mulia pasna di Desa Leuwi Hideung Kecamatan Dharma Raja Kabupaten Sumedang kiwari nu Raja Munggarana kacutat dina sejarah Sumedang nyaeta Prabu Aji Putih atawa Prabu Lembu Peteng Aji. Karajaan letik ieu ngindung ka Karajaan Galuh tepi ka ngadekna Karajaan Pakuan Pajajaran pindah ngindung ka Karajaan Pajajaran. Saterusna ti Prabu Aji Putih tata kakawasaan langsung diwariskeun ka putrana nyaeta Prabu Tungtang Buana nu engkeuna leuwih dikawano ku sebutan Prabu Taji Malela. Pikeun sabagean ahli sejarah Sumedang anjeunna ieu dianggap salaku nu masang batu munggaran ngadekna Karajaan Sumedang larang. Aya oge nu ngabogaan pendapat yen ngaran Sumedang asalna ti ucapan anjeunna ku kasohor nyaeta Insun Medal Insun Madangan, hartina kuring dilahirkan. Kuring nyaangan ti Insun Madangan ditafsirkeun kajadian robahna cara ngucapkeun jeung dianggap cikal bakal ngaran Sumedang Insun Madangan kulantaran teu sabaraha lila laju anjeunna ngarobah ngaran karajaanna jadi Karajaan Sumedang larang. Larang hartina unggul, kohaga, kuat. Anjeunna nyerenkeun kakawasaanna ka putrana anu ngabogaan ngaran Prabu Lembu Agung ngan teu sababaraha lila jadi Resi atawa Batara. Kukituna kakawasaanna diserenkeun ka putra nu sejenna nyaeta Prabu Gajah Agung. Nu engkeuna mindahkeun pusar kutana ka Kampung Ciguling Desa Pasanggrahan Kecamatan Sumedang Kidul. Saaya katerangan alesan dipindah keuna pusar dayeuna eta. Naha ku alatan keamanan atawa kabiasaan nauma di masyarakat Tatar Sunda Bihari. Ti Prabu Gajah Agung kakawasaan diserenkeun ka putrana nyaeta Wirajaya atawa Jagabaya nu kasohor ku sebutan Prabu Pagulingan 998-1114 m. Ti Prabu Pagulingan kakawasaan Sumedang larang diserenkeun ka mertalayani di kawarno salaku Sunan Bulim tahun 1114 sampai tahun 1237 m. Saterusna kakawasaan ku Prabu Tirta Kusuma Sunan Tuakan 1237. Pangawasa Sumedang larang pasca Prabu Tirta Kusuma rada hese di Katimu Keuna. Di masa pemerintahan Pangeran Santri Pangeran Kusumadinata, kadongkapan sarombongan utusan ti Pakuan Pajajaran nu dipimpin ku opat Kandagelante, bangsawan abdi raja satingkat adipati. Nyerenkeun makuta binokasi Sang Hyang Paketur pusaka-pusaka Pajajaran sejenak. Kukituna sacara definitif Prabu Besan Ulun Raja Sumedang larang neruskeun kapamimpinan Pakuan Pajajaran. Kaopat urang Kandagelante eta nyaeta Batara Sang Hyang Hawu, dikawano salaku Eyang atawa Mbah Jaya Perkasa. Batara Pancar Buana Terongpeot. Batara Dipati Wiradijaya Nanggana. Batara Sang Hyang Kondang Hapa. Tina kajadian eta ngabogaan harti yen kakawasaan Prabu Besan Ulun Raja Sumedang larang. Jadi leuwih lega kulantaran narima hibah atawa panyerenan wilayah patilasan Karajaan Pakuan Pajajaran Tatar Sunda kecuali Banten jeung Cirebon.